A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati ari surah Al-Baqarah madaniyatun eta anu bangsa Madinah. Mi'atani tur eta 200, wasitun sareng genep, aw sab'un atanapi 7, wa thamanuna sareng 80, naunana ayatan ayatna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu surah Al-Baqarah barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparina nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparina nikmat di akhirat ka mumin wungkul. Alif Lam Mim. Allahu ari Allah a'lamu eta nu maha uninga bimuradihi ku anu dimaksud ku Allah bidzalika ku itu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu ari itu kitab, ai hadzal kitabu tegasna ari ieu kitab, allazi anu yaqra'u maca hu kana allazi saha Muhammadun kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La roiba eta teu aya karaguan, la syakka tegasna teu aya karaguan, fihi dina alkitab, annahu kana sayaktosna itu alkitab, min indillahi eta tetep ti sandingan Allah. Wa jumlatun nafyi sareng ari jumlah nafi, nyatana la roiba fi, khobarun eta janten khobar, mubtada'uhu nu ari mubtadana itu khobar, zalika eta lapad zalika. Wal isyaratu sareng ari ngisarahan bihi ku itu zalika li ta'zimi eta tetep pikeun ngagungkeun. Hudan tur eta pituduh, khobaru tsanin ari hudan eta khobar nu kadua, ai hadin tegasna anu nuduhkeun, lil muttaqina pikeun jalma-jalma anu takwa, as-sairina anu jaradi itu muttaqin ila taqwa kana taqwa, bimtithalil awamiri ku turut kana pirang-pirang parentah Allah, wajtina bin nawahi sareng ngajauhan kana pirang-pirang larangan Allah, litiqaihim karena karaksana itu muttaqin, bidzalika kusabab itu imtithalul awamir wajtina bun nawahi, annaro kana naraka. Alladzina tegasna jalma-jalma, yuminuna ariman, alladzina yusaddiquna tegasna ngabalenerkeun itu ladzina, bil ghaibi kana perkara ghaib, bima tegasna kana perkara goba gaib ma anhum ti itu ladzina, minal ba'thi nyatana hari kebangkitan, wal jannati sareng surga, wan nari sareng neraka. Wa yuqimuna sareng ngaradegkeun itu ladzina as-sholata kana salat, ayatuna tegasna ngerjakeun itu ladzina biha kana salat, bihuquqiha sarta pirang-pirang hakna salat, wa mimma sareng tina perkara rozakna ngarizkian kami nu agung, hum ka itu alladzina, a'taina tegasna masihan kami nu agung, hum ka itu ladzina, yungfikuna eta ngarinfakeun itu ladzina, fi ta'atillahi dina ta'at ka Allah, walladzina sareng jalma-jalma, yu'minuna ariman itu alladzina, bima kana perkara ungzila diturunkeun ma ilaika ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayil qur'ani tegasna Al-Qur'an, wa ma sareng kana perkara ungzila diturunkeun ma min qablika ti sateu acan anjeun, ayat Taurati tegasna kitab Taurah, wal Injili sareng kitab Injil, wa ghairihima sareng salianti itu Taurah sareng Injil, wabil akhirati sareng kana akhirat, hum ari itu ladzina yuqinuna eta ngarayakinkeun itu ladzina, ya'lamuna tegasna yakin itu ladzina, ulaika tuh ari itu ladzina al mausufuna anu disaripatan bima ku perkara dzukira dicarioskeun ma
ala hudan eta tetep netepan atas petunjuk mirrobihim ti pangerana itu ladzina wa ulaika sareng tuh ari itu ladzina hum eta ari itu ladzina al muflihuna eta pirang-pirang jalmi anu bagja al faizuna tegasna nu baragja bil jannati kusabab dipasihan sawarga an najuna tur anu saralamet minan nari tina siksa neraka innalladzina sayatosna jalma-jalma kafaru parantos kalupur itu ladzina ka Abi Jahlin ari contona eta tetep sapertoskeun Abu Jahal wa Abi Lahabin sareng sapertoskeun Abu Lahab wa nahwihima sareng sabangsana Abu Jahal jeung Abu Lahab sawaun eta sarua bae alaihim atas itu ladzina kafaru angdartahum naha ari ngelingan anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ka itu ladzina kafaru bitahqiqil hamzataini kalawan diayakeun hamzah dua wa ibdali tsaniyati sareng nukerkeun hamzah nu kadua alifan kana alif wa tashiliha sareng ngentengkeun kana itu tsaniyah wa idkhali alifin sareng ngasupkeun kana alif bainal musahhalati di antara hamzah nu diantengkeun wal ukhra sareng anu sejen wa tarkihi sareng tinggalna itu tashil amlam tungdir atanapi teu ngelingan anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ka itu ladzina kafaru la yu'minuna eta moal ariman itu ladzina kafaru li ilmillahi karena maha uningana Allah minhum ti itu ladzina kafaru zalika kana itu adamul iman fala tatma mangka ulah ngarep-ngarep anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi imanihim dina imana itu ladzina kafaru wal ingdaru sareng ari ngelingan ingdar i'lamun eta merenyaho ma tahwifin sartana nyingsieunan khotama ngecap saha Allahu Allah ala qulubihim atas pirang-pirang hatena itu ladzina kafaru toba tegasna ngecap Allah alaiha atas itu qulubihim wastawthaqa sareng parantos narima pasti itu adamul iman fala yadkhulu mangka moal arasub maka mal asub kana itu qulubihim naon khairun kasayaan hiji oge wa ala samihim sareng eta tetep netepan atas pangdenge na itu ladzina kafaru ay mawadi'uhi tegasna pirang-pirang tempat pangdenge na itu ladzina kafaru fala yang tafiuna mangka moal narima manfaat itu ladzina kafaru bima kana perkara yasmauna ngadarenge itu ladzina kafaru hu kana ma minal haqqi nyatana haq wa ala absarihim sareng eta tetep atas pirang-pirang paneuleuna itu ladzina kafaru isyawatun ari hahalang kabut goto un tegasna panutup fala yabsiruna maka moal narempo itu ladzina kafaru al haqqo kana haq walahum sareng eta tetep pikeun itu ladzina kafaru adzabun ari adab azimun anu pohara qawiyun tegasna anu kuat daimun tur anu langgeng wa nazala sareng nurunkeun Allah fil munafiqina dina tingkahna jalma munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin kana ayat anu 6 wa minan nasi sareng eta tetep ti sebagian manusia man ari jalma yaqulu ngucap man amanna kana lapad amanna iman abdi sadaya billahi ka Allah wa bil yaumil akhir sareng kana poe akhir yaumil qiyamati tegasna poenan kiamah li annahu karna sayaktosna itu yaumil qiyamah akhirul ayyami eta anu panungtung tina pirang-pirang poe wama bari henteu hum ari itu mayakul bimu'minina eta anu ariman ru'ya diraksa fihi dina itu ma hum bimu'minin naon makna man makna lapad man janten dina ma hum bimu'minin teh humna teh eta teh kembali ka mayakulu
cuman anu diraksa di dieu anu direken domir di dieu makna naman berarti jamak da eusina mayakulu teh nyata munafikin teh. Kulantaran kitu pangnangalirik kana mana maka domirna domir jamak nyata hum. Wa fi domiri yakulu sareng direken dina domir yakulu naon labduha lapadna itu mantah upami dina domir yakulu mah nu direken teh lapadna kunaon pangna lapadna muprod sabab kaituna sabab kaituna silahna ku fi'il mudhari anu mufrad mudzakkar mentak dina lapad yakulu mah nu direken teh lapadna man. Yukhadi'una naripu itu ladzina ka itu mayakul tawati dieu mah urang digampangkeun we domirna teh ka munafikun. Yukhadi'una naripu itu munafikun Allah kana hukum Allah walladzina sareng ka jalma-jalma amanu ariman alladzina bidhari khilafi ma ku nemrakeun kana nyulayaanna kana perkara abtanu nyamarkeun itu man itu munafikun hu kana ma minal kufri nyatana kakufuran yadba'u karena yen supaya kacegah itu munafikun anhum tina ti itu ladzina amanu ahkamahu kana pirang-pirang hukum Allah aduniyawiyata anu bangsa duniawi itu ahkam. Wa ma yakhda'una jeung henteu naripu itu munafikun illa anfusahum angin kana pirang-pirang dirina itu munafikun di anna wabala khidaihim kana sayatosna balukar konsekuensi tipuana itu munafikun rojiun eta anu kembali ilaihim ka itu munafikun fayabtadihuna maka bakal kawirangan itu munafikun fid dunya di dunia bitla'illahi ku masihan uningana Allah nabiyahu ka nabina Allah alama kana perkara abdonu nyarumputkeun itu munafikun hu kana ma wa yu'aqabuna sareng bakal disiksa itu munafikun fil akhirati di akhirat wa ma yash'uruna jeung teu arapaleun itu munafikun ya'lamuna tegasna teu arapaleun itu munafikun anna khida'ahum kana sayaktosna tipuana itu munafikun li anfusihim eta tetep pikeun dirina itu munafikun wal mukhadi'atu sareng ari anu nipu huna di dieu min wahidin eta ti jalma sahiji tawati individu nu sahiji ka aqobtul laso ari contona eta tetep sapertoskeun lapad aqobtul laso aqobtu ngahukum abdi allaso ka hiji bangsa wa dzikrullahi sareng ari nyarioskeun Allah fi hadina itu ayat tahsinun atau mukhada'ah tahsinun eta nyaekeun wa fi qiraatin sareng dicarioskeun dina hiji qiraah wa ma yukhaddi'una lapad wa ma yukhaddi'una fi qulubihim eta tetep di jero hatena itu munafikun maradun ari panyakit syakun tegasna ragu-ragu wa nifakun sareng kamunafikan fahuwa mangka ari tu marad yumridu eta ngageringkeun itu marad qulubahum kana pirang-pirang hatena itu munafikun ayu dhaifu tegasna ngalemahkeun itu marad ha kana itu qulubahum fazada mangka nambahan hum ka itu munafikun saha Allahu Allah ha ka hum ka itu munafikun saha Allahu Allah maradon karena penyakit bima ku perkara angzala nurunkeun Allahu kana itu ma minal qur'ani nyatana Al-Qur'an dikufrihim karena kufurna itu munafikun bihi kana itu Al-Qur'an walahum sareng eta tetep pikeun itu munafikun adzabun ari adab alimun anu pedih mu'limun tegasna anu medihkeun bima kusabab perkara kanu kabuktosan itu munafikun yakdzibuna eta bohong itu munafikun bitasydidi ari ieu lapad yakdzibun eta kalawan dibaca tasdidnya eta dibaca yukadzibun aya nabiyallahi tegasna ka nabi Allah janten upami dibaca tasdid mah dibaca yukadzibun maka dinu ditakdirkeun teh nakdirkeun maf'ul bih
yukadzibuna nabiyallah, yukadzibuna ngabarohongkeun itu munafikun nabiyallahi ka nabi Allah. Wa bi takhfifi sareng dibaca takhfif, dientengkeun, dibaca yakdzibuna. Tah upami dibaca takhfif mah dientengkeun teu ditasdidan, maka nakdirkeun teh nakdirkeun fi qaulihim amanna. Yakdzibuna barohong itu munafikun fi qaulihim dina obrolanna itu munafikun amanna tegasna lapad amanna. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi